Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa sadayana wilujeng patepang deui sareng simkuring Kamala Hayati adiwadani dina acara Warta Sunda. Simkuring bade ngadugikeun sabaraha warta anu parantos disiapkeun ku redaksi warta anu kahiji nyaeta kebakaran terjadi di Pasar Sukaramai, Pekanbaru Riau. Kebakaran lumangsung di Pasar Sukaramai, Pekanbaru Riau, Selasa sore 8 Desember 2019. Kejadian ieu nyieun panik sakabeh padagang tarekan nyelametkeun barang daganganna. San anu gede ngabeulem sakabeh kios jeung toko padagang di lantai dasar. Patugas kebakaran dijieun kalang kabut meureman sanu nu kitu gedena. Lantaran kabujang ku haseup hideung di sakitaran tempat kejadian. Pikeun meureman sana, petugas kebakaran ngusahakeun ku jalan ngaliwat tembok rohangan nu geus kabeulem di lantai dasar. Penyebab kebakaran masih keneh ditalungtik ku Polresta Pekanbaru. Rupikeun sakitu warta anu parantos didugikeun ku simkuring kapayunan pamirsa sadayana muji ieu warta janten manfaat kanggo pamirsa sadayana. Wilujeng tepang deui dina waktos anu kapayen. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.